Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa petepang dangu deui ngalangkungan ieu konten di kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sabios kanal YouTube anu eusi kontena ngeunaan seni budaya sakudak sekedikna aya informasi utami nama hiburan gitunya. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dengan ayeuna sim kuring sejang lajengkeun hanca carios karangan Bapak An Merdeka Permana nyaeta judul buku nama Senja Jatuh di Pajajaran. Buku kahijina nyaeta kemelut di Istana Sri Bima nya. Anu bade nincaka bagian 30 ayeuna teh ye. Sim kuring tekendat kanuhunkeun ka sakur para wargi kaum dangu netizen sadayana anu sapaosna ngarojong ka ieu kanal mangrupikeun masa teh kitunya mancok kana konten-kontena teras nge-like-na gitu. Teras anu nge-sharekeun link videona utamina anu komentarna hatur nuhun pisan. Sim kuring tekendat dari punten oge upami ada anggang ieu medalna nya margi nya kitu teh panginten sapertos anu kaunggal dina video short gitu. Sambil majeng mikocoknya gitu. Boh bilih kanu nembe sindang ka ieu kanal. Nah, mangga hatur nuhun pisan pambuhi konten-konten katampi saupamina teu acan subscribe mangga aya sayana di subscribe wae dina ku cara ngeklik kotak subscribe anu dipalih hanapeun katunya tah eta. Nah, eta mohon. Carios anu kamari teh masih dina paguneman antawis Ginggi sareng kirang gagunanya anu medar riwayatna Ki Darma. Nah, kumaha carios lajengna mangga supados teu nyang kolong kana waktos urang lajengkeun dongeng ieu kasanggakeun ku alpukahna. Kocok Bandung Sari Rasa Istimewa. Gitu. Salila kana 14 tahun Prabu Surawisesa ngawasa. Geus 15 kali milu atawa ngayakeun pangperangan ngalawan Banten jeung Cirebon. Oh, 15 kalinya. Reanya Ki. Ye. Nu batak oge. Harita Ki Darma geus mimiti hoream. Boh dina milu pangperangan, boh dina ngiritik raja da teh. Pamadeganana mending perang lamun memang kerajaan keur diserang musuh wae gitu. Eta pasukan anu lengkap tur samapta nu dibarengan ku wawanen teh leuwih hade pikeun saukur ngabela diri wae. Gitu. Oh, jadi pamadegan Ki Darma kitu. Nya. Ngan ceuk kadareaan perwira Katut Raja Agungna nagara teh saupama sanggup nangkes sakur serangan anu datang. Ceuk raja saacan Pajajaran diserang ku Cirebon jeung Banten, nagara ieu teh kuat di laut. Nalika Sunda Kalapa can direbut ku Banten jeung Cirebon, Pajajaran geus ngayakeun hubungan dagang jeung bangsa Deungeun. Ngan sanggeus eta palabuhan direbut, hubungan jeung nagara Deungeun nu bake jalur laut teh katutup. Hal eta teh mangaruhan pisan kana kaayaan ekonomi di jero nagara. Ku kituna, kungsi sababaraha kali Pajajaran nyoba-nyoba ngarebut di Sunda Kalapa. Ngan can wae hasil. Ki Darma memang sok pirajeuneun ngiritik pemerintah teh, tapi manehna mah teu pohok kana jati dirina salaku prajurit nu tuhu satia, taat kana parentah. Ku kituna manehna satekah polah dina ngalumpuhkeun kekuatan musuh ku cara nyieun pasukan leutik anu anggotana para perwira pilihan. Maranehna teu jarang ngaganggu puseur kekuatan musuh.
Nalika pamerintahan pindah ti Prabu Srawisesa ka Sang Prabu Ratu Dewata, tah sikepna beda pisan 180 derajat jeung tabiat raja nu saacana. Ari Sang Prabu Srawisesa mah kasohor beuki perang nya tah. Kumaha? Heeh. Ari Prabu Ratu Dewata mah kabeukina teh ngurung diri tatapa jeung para wiku. Ki Darma ngiritik raja yen manehna teh lemah. Oh, pedah sok anu disebut wiku tukang sare teh. Nya kabuktian nalika kejadian serangan gede-gedean ti Banten etah perang campuh di alun-alun benteng luar. Mun teu ku kagagahan para 1000 perwira pangawara jama wah meureun tinang tu tembus ta pasukan Banten teh ka jero karaton. Hasilna harita karaton kerajaan nyaeta karaton Sri Bima Untarayana Madura Suradipati. Hampir we jebol. 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 Ngan salamet keneh tina serangan musuh. Ngan orokaya Mang Ratus perwira pilihan di Tumba Nagara. Ari Ki Darma kumaha harita? Wah harita teh Ki Darma lolos dina maut. Tapi manehna teu meunang pangajen anu pantes pikeun gawena dina bertahankeun nagara. Dina bertahankeun karaton. Malah ku sawatara pajabat kerajaan mah dicuriga ngahyanat nagara manehna teh. Keke. Nah, bat bisa dituduh ngahyanat negara kita. Eta kulantaran kabisana dina ngaramal kejadian anu bakal lumangsung. Tadi nama para pajabat teu pati malire kana kabisa Ki Darma kitu teh. Ceuk Ki Darma harita, cenah bakal aya bahaya cenah kitu. Oh, geus nyengetannya. Ngan eueuh nu percaya. Malah rea nu ngomong wah cenah ngacapruk cenah kitu. Akon-akon cenah kitu ngalantur cenah teh. Kitu teh. Kitu. Sabab cenah Ki Darma teh pikiranna geus kebek wae ku pikiran ngeunaan perang. Dapan ahli siasat perang teh. Jadi dipikirna teh perang yang perang we nya. Eta aya deui anu ngomong cenah pamohalan bakal aya serangan ka jero atuh. Nya nepi ka karaton kitu. Ari kita nama sabab salila 50 tahun can kungsi aya musuh anu nyerbu asup jauh nepi ka karaton. Pasukan Pakuan ge gagal wae amun nyerang ka pesisir kaler teh. Sabab pasukan musuh boga sanjata anu ngaranna naon ngaranna teh nya poho segala. Kela ngaranna teh naon? Mari bergoyang. Lain atau Maryam ciangaran penyanyi Maryam aya kitu penyanyi ngaranna Maryam Andi Maryam Matalata eta penyanyi eueuh tukang kawih kitu kitu tah ngaranna teh Maryam eta teh sanjatuh jeung pabaliut atuh da ngaganggu sagala eta teh hiji sanjata nu hese ditembusna. Nya kitu sabalikna pasukan musuh ge tarawanian nyerang asup nepi ka Pakuan ti kalera teh. Sabab pasukan Pakuan leuwih apal jeung tapis dina perang di wewengkonna sorangan. Ngan harita eta. Kanyataan teh ngabuktikeun beda jauh tina sangkaan. Sing horeng pasukan Banten wani nyerbu langsung ka puseur dayeuh. Malah hampir-hampiran sanggup ngarebut karaton Pakuan. Sok sanajan kitu Ki Darma tetap dipercaya boga kemampuan ngaprediksi atawa naluri dina ngaramal kejadian anu sipatna barabahaya kitu teh. Sikepna anu teu satuju kana kalakuan Ratu Dewata nu ngurung diri wae teh eta matak naon atuh? Matak disangka manehna teh jadi perwira nu haus perang gitu. Pedah teu satuju kana perilaku Ratu Dewata anu sok ngurung wae teh nya. Jadi kayang teh cenah perang mending perang tibatan kitu. Jadi cenah kahayang teh nagara teh aya dina marabahaya teh ameh aya perang gitu. Padahal Ki Darma mah bener-bener ngelingan. Jadi Ki Darma dituduh ngahaja ngondang musuh pikeun asup ameh aya kejadian perang. Gitu atuh. Batak oge. Ieu teh kabalikan tina zaman saacana nyaeta Prabu Surawisesa anu beuki pisan perang. Ki Darma dianggap sok nolak perang. Ai di zaman Ratu Dewata mah dianggap haus perang, kagegelauan ku perang majar teh. Lieur tuh. Nya, lieur. Wah, atuh kaliru nya bener-bener kaliru kitu mah nya. Nya eta matak oge. 3 tahun saacan Sang Prabu Ratu Dewata diganti ku anakna nyaeta Sang Prabu Sakti. Nya Ki Darma teh ngoleset
mundur tina sakur kegiatan di Pakuan. Manehna ngombara ka mana wae apruk-aprukan. Oh, teu kuateun diperlakukan begitu merenya. Nya meureun nu pasti kitu caritana Ki Darma teh. Tah nya harita Ki Darma ngukut murid nepi ka 4 urang. Sok sanajan masing-masing boga kasang tukang anu beda-beda. Muridna teh papada teu wawuh nya kajaba kuring jeung adik kuring teh Kirangga Wisesa. Dua murid Ki Darma geus 5 tahun papisah nalika kuring jeung adik kuring diangkat murid ku Ki Darma. Oh, tur saenggeus 3 atawa 4 tahun papisah jeung aranjeun duaan, kakara kuring meureun anu dibawa ku Ki Darma ka Munggang Cakrabuana nya. Oh, nya kitu tayohna mah. Jeung sing horeng ye, saenggeus Ki Darma ninggalkeun masalah-masalah kanagaraan, urusan teh lain beuki hampang jeung gampang, malah beuki rodat we nu aya. Mara bahaya nu ngancam teh beuki rea daratang. Nalika masih keneh di jero karaton mah ye, mara bahaya sakumaha wae beratna masih bisa diungkulan ku Ki Darma jeung para perwira sejen. Tapi saenggeusna Ki Darma jadi warga sipil tah. Apa ngarti je? Warga sipil ngarti tuh. Oh, warga sipil. Sipil Ngacung atuh ngarti teu ge. Naon atuh sipil? Pokona mah non militer gitu, sipil gitulah, rakyat biasa gitu. Oh. Tah Ki Darma teh sanggeus jadi warga sipil mah eueuh deui nu ngawal. Pasukan musuh apal pisan yen Ki Darma teh tadina perwira dijaya anu rea ngaripuhkeun musuh ku alatan siasat perangna. Jadi Ki Darma mah kawentarna teh team player gitu tah. Kumaha ngarti teh team player yo. Da eueuh na bukuna ge atuh. Nya pokona mah eta teh istilah anu tepat gitu keur ngagambarkeun Ki Darma teh. Tim play. Oh, pemain tim gitu. Jadi amun gitulah pokona mah. Kumaha sih? Oh, jadi lain solo player, team player gitu tah. Mun boga pasukan teh bisa ngamangpaatkeun pasukan jeung ngagunakeun jeung mengorganisir jeung gitu lah pokona mah. Tah saenggeus Ki Darma teh boga pasukan rea nu hayang nyieun wawalas ka Ki Darma gitu. Oh, jadi rea nu ngarahnya. Oh atuh Ki Darma teh pada nguudag yo. Pada nguudag, pada ngababerik. Komo mun seug anjau ka beulah kaler tah duh. Sigana paheula-heula hayang newak Ki Darma teh musuh-musuhna teh. Nya kaalaman pisan ku kuring nalika jeung Ki Guru keur lumampah di wewengkon Caringin. Kuring jeung Ki Guru dikepung ku pasukan Cirebon. Wow. Ki, harita Ki Guru ngamuk. Rea nu palastra ku Ki Guru euy. Ngan anehna teh pihak Cirebon teu siga rek mateni Ki Guru. Siga nu hayang newak we paniatana teh. Lamun tujuan maranehna rek maehan mauh, kuring jeung Ki Guru moal bisa lolos tina kepungan kudu geus paraeh harita keneh. Oh. Sigana maranehna mah boga niat hayang ngamangpaatkeun ka bisa Ki Darma kieu euy. Kapan Ki Darma teh kasohor ahli dina sastra perang meureun nya? Ya, bisa jadi kitu. Terus ku kituna sigana Ki Darma teu dianggap musuh garot ku pasukan Cirebon meureun kumaha? Teuing atuh. Kuring teu bisa nebak naon paniatan musuh harita. Nu jelas unggal amprok jeung pasukan musuh pasti we diudag tuluy dikepung. Nya kuring jeung Ki Guru kapaksa kudu mateni lawan dina raraga buka jalan kaluar tina kepungan. Tah cik ye cek silaing ye lamun Ki Guru hayoh wae mateni pasukan musuh nah nya bakal angger ditarik jadi balad. Kumaha tuh nya? Intina mah hirup Ki Guru beki ripuh saenggeus eureun tina dinesna tuluy mundur ti karaton teh. Atuh nu ditinggalkeun teu suka dikitukeun teh. Kayak nu ditinggalkeun teh maksudna nu di Pakuan kitu. Nya, teu suka ditinggalkeun kitu teh. Malah ngarasa Ki Guru teh ngahyanat cenah majarkeun teh. Geus makaliru nya. Nya anu pangangotna mah nalika pingpinan pamarentahan di Pakuan gubrag ka Sang Prabu Ratu Sakti anu ayeuna keur lumangsung ye kawasaanana. Manehna leuwih heuras batan raja-raja saacana. Pakuan langsung ngabewarakeun nyieun SK tah. SK naon SK euy? Surat keputusan gitulah. Yen Ki Darma Tunggara teh salah saurang jalma anu hianat cenah kitu. Jalma anu bahaya keur nagara. Sing saha wae anu manggihan Ki Darma hirup atawa paeh bakal dibere persekot.
Ayo bahasa persekot segala. Naon atuh? Buruh. Nah, eta buruh we atuh nyempersekot segala. Iya, nya diberi hadiah gitu. Reward. Oh, jadi wanted live or dead gitunya. Wush, lah usah bahasa kitu mana euy. Naonnya? Itu kungsi ada yang ngewe gitu. Nya kitu pokona bakal diberi hadiah saha nu manggihan Ki Darma teh. Ku kaayaan kitu Ki Darma nitah kasakur muridna pikeun arindit, pikeun kalabur, pikeun mencar. Tong sakali-sakali oge ngaku muridna Ki Darma. Tang tuh Ki Darma ngarasa kuciwa ku pamerintahan teh. Lain pedah boga niat hayang nyelakakeun manehna. Tapi utamana ieu raja teu boga ras-rasan ka rahayat. Sing saha wae nu kapanggih teu taat kana parentah raja pasti bakal ditindak. Ku kituna di sababaraha wewengkon timbul anu baruntak jeung kakacauan. Tapi ari kuring mapan lain muridna Ki. Nya teuing kunaon Ki Guru Darma bet teu ngangkat jeung teu ngaku maneh jadi muridna anu sah. Ngan kumaha wae oge, yo. Kanyataanna napan Ki Guru geus nurunkeun elmuna ka maneh. Jadi maneh kudu ngaku guru ka Ki Darma jang. Nya ari kitu nama. Nya ari dina hate mah kuring ge geus ngaku guru ka Ki Darma teh Ki. Mun teu kitu mah kuring mah daek nurut kana parentah jeung amanatna atuh. Amanat naon? Nya eta amanat kudu maluruh opat muridna teh. Tuluy kuring kudu milu kana pituduh ti para muridna teh dina raragah keur melaan rakyat Pajajaran kitu. Ayeuna kuring geus panggih jeung anjeun Ki yo. Sok cik, tuluy kuring kudu kumaha yo? Naon nu kudu dipigawe ku kuring sakumaha nu dipikahayang ku guru teh? Sik atuh beri petuduh, beri petunjuk kitu. Jangan petuduh. Kakak cicing wae atuh. Naon nu kudu dipigawe ku kuring? Ki ya sakumaha nu dipikahayang ku guru teh yo. Mohon petunjuk kitu saha kumaha. Teuing atuh Ki. Aing ge bingung mikiranana ieu teh. Kitu para walikum dangu guneman harita. Jung kirang gaguna nangtung manehna nangkep harigu. Tuluy neuteup kalaneuheun pasir anu lega. Katembong aya rawa-rawa sawareh ukurungkun jeung jujukutan anu jarangkung. Aya manuk kuntul nu haliber luhureun rawa. Sakali-kali eta manuk teh nutug ka palebah rawa, tuluy ka ciri hiber deui bari geus aya lauk leutik dina pamatukna. Ya can kuring dititah indit ku Ki Darma. Manehna kungsi mere amanat anu sarua ka kuring. Tapi cok coba ilikan ku maneh. Kumaha ceuk pikiran maneh saenggeus panggih jeung adik aing kirang kawisesa. Ngerakeun aing wae nu puguh mah. Ret kirang kaguna ngararet deui batu guha kapur anu numpuk. Kirang kawisesa teh aya di dinya. Bisa jadi bakal kakubur salilana. Yah, kuring oge nya manghanjakakeun pisan kana kajadian kieu teh mang. Kek nganahan atuh bet bisa kieu ieu teh yo. Adik kembar kuring teh kasiksa ku perasaan iri dengki jeung nyeri hate gi. Kuring duaan teh baheula rahayat kerajaan Talaga. Nalika Talaga di perangan ku Cirebon, kula warga kuring kaasup anu nolak kana ageman atawa keyakinan anyar. Nya kejadian perang, kuring di pihak nu eleh. Kuring duaan kalabur, tuluy panggih jeung Ki Darma. Nu saterusna dijadikeun murid ku manehna. Ngan salila ku guru, kirang geusesa ngarasa dibedakeun. Teuing naon nu aya dina diri adik aing teh. Nu jelas Ki Darma leuwih percaya ka kuring. Mun aya anu kudu dibadamikeun Ki Guru milih badami jeung kuring. Lamun Ki Guru merentahkeun hal anu dianggap penting nya ka kuring ditugaskeunana. Jeung sacara rencepan Ki Guru mere ilmu anu teu dibikeun ka adik kuring. Kitu tah. Nya kuring heran jeung teu ngeunah hate ku cara Ki Guru kitu teh. Terus kumaha atuh sikap amang harita? Nya kuring tumanya ke Ki Guru, nah bet kitu, bet ngabeda-beda antara kuring jeung adik kuring. Ngabedakeun dina ngajarkeun ilmu.
Tapi jawab nate kieu cenah isuk jaganing ge toge bakal nyaho alasanana. Kayak gitu? Nya gitu jawab ki guru deh. Ngan sacara rencepan oge kuring ngabejaan adi kuring tur ngajarkeun eta ilmu. Ngan eta aduh adi kuring teh yeuh lain nganuhunkeun kalakah mendem ka ambek nya dina waktuna kuring papisah jeung manehna kan nyeri hatena geus teu bisa diubaran deui. Tuluy kan nyeri hate eta teh dilumpatkeun anak kana migawe kajahatan. Nya maling mayit orok jeung ngagadabah awewe kitu beureun Mang. Tah. Yeuh. Ari malingan mayit orok jeung ngagadabah awewe mah lain maksud rek nyieun kajahatan, lain kitu. Lain rek mepeuskeun yang kana nyeri hate lain. Hah? Kumaha maksudna tuh? Nya, ceuk pangakuan adi kuring. Manehna milampaha kitu teh pikeun hiji maksud. Nyaeta manehna mindeng ngagadabah awewe lain pedah beuki ka awewe. Tapi pikeun nyampurnakeun ilmu sihir anu keur diuli ku manehna. Nya kitu deui dina malingan mayit orok. Kabeh ge pikeun nyampurnakeun ilmuna anu sasar. Yah, kasalahan ayana di kuring jeung ki guru ieu teh anu geus nganyerikeun hate manehna. Nya ku kituna pikeun mapakan ilmu kuring manehna daek milampah naon wae. Kaasup ngagembleng ilmu anu sasat kitu. Ilmu anu sasat. Maksudna teh anu sesat gitu. Sasat jeung sasar jeung sesat jadi sasatnya. Yah, kacaletot. Nya memang kitu Mang sigana teh Mang. Bakating ku hayang nyieun ngawalas ka Amang teh kabuktian pan dina sakur kejahatan anu dipigaweuna ge sok pake ngaran Amangnya. Meh sararea ngudag ka Amang meureun. Ya kitu pan. Tapi lamun teu rumasa salah. Naha atuh Mang. Keur diudag-udag teh atuh Amang teu nyaritakeun sajalantrahna kitu kumaha anu sabenerna ameh teu Amang jadi buronan kitu. Wah. Percuma. Sabab keretan banget anu nyeples antara kuring jeung adik kuring matak hese pikeun dipercayana. Sararea teu narima lamun kuring ngabantah tuduhan maranehna. Jadi eueuh jalan sejen salian ti kuring kudu newak adik kuring ku sorangan. Ari ayeuna duh eta adi sorangan geus paeh. Moal bisa nyieun kajahatan deui pan. Tah. Kaayaan kieu teh yeuh, dina kaayaan kieu nya, kaayaan kuring teu robah, ngaran kuring anger goreng. Nah Mang, Heueuh, apan ku paehna adik kuring beuki asa teu mungkin pikeun ngajelaskeun kuring teu salah. Eueuh bukti. Lamun kitu mah keur hirup keneh meureun amun kuring rek ngajelaskeun teh atuh dibawa sakalian bisa beureun parendeng mah meureun percayaon. Ari ayeuna mah geus paeh nyarek kumaha. Nya kuring teh ngarasa hanjakal. Nah atuh adik kuring tebet paeh gitu. Saestuna aya jelema jahat teh lain pedah ragana. Tapi ku sabab pikiranna keur gering. Jadi pikeun numpas kajahatan sabenerna lain kudu maehan jelemana, tapi pikiranna kudu dicageurkeun gitu. Eta meureunnya. Naon eta? Henteu eta pan nya kitu we lah. Tapi Mang, Kumaha? Amang mah teu maehan adi Amang pan. Ginggi ngobaraha teh kiragaguna para waikom dangu. Tapi teu weleh kiragaguna ngaharuk sedih alatan ku kajadian anu geus lumangsung. Kira wanci pecat sawed kerasa beteung Ginggi ku kurubukan. Ginggi jeung kiragaguna nurutan paripolah manukuntul teh. Maranehna neangan lauk kucuprakan di lebah rawa-rawa. Nya teu hese meunang lauk teh katurug maranehna mah jelema anu miboga elmu nuluhung. Tuluy lauk teh dibareulem. Anu katewak teh lauk gabus jeung bogo.
Dalaharna teh ngabaretem wae sabab kirangga guna masih mendem kasedih alatan ditinggalkeun paeh ku adik kembarna. Sanggeus leungit rasa laparna, Ginggi tumanya pikeun rancang satuluyna. Ngeunah euy. Lauk kabus ya. Manyakal eueuh kecap ya. Kecap jeung mayones. Mayones. Naon? Ento. Mang. Kumaha yeuh rarancang urang satuluyna pikeun adunan amanat Ki Guru teh yeuh. Ya. Cekeng teuing atuh ge yeuh. Ya. Kuring teh meunang hese beleke mang yeuh sasata teh sok-sok ti dongdong yeuh neangan murid-murid Ki Dharma teh. Geus 3 urang anu kapanggih. Ngan eueuh saurang oge nu boga anu bisa ngayakinkeun kuring atuh ieu teh yeuh. Nah saha nu geus kapanggih ku maneh sajabat ti kuring jeung adik kuring ge? Eta Ki Banaspati. Hah? Ki Banaspati? Nya. Manehna teh murid ka hiji Ki Guru ge yeuh. Cicik panggihkeun kuring lah jeung manehna. Sabab kuring can kungsi pisan panggih ieu teh yeuh. Kunaon? Kunaon jang? Siga hoream cacarita ngeunaan Ki Banaspati teh atuh. Nya. Teu hese sebenarnya mang bisa rek manggihan Ki Banaspati mah mang. Manehna teh jalma nu boga pangaruh. Ya santeuna pikeun wewengkon kadagalan teh sagara herang mah. Oh, jadi manehna teh jalma anu boga pangaruh nya. Nya mang. Tapi kayak naha amang becat kungsi panggih atawa siga nu kakara apa ka Ki Banaspati atuh. Mun kuring yo, mun kuring teu wawuh wajar. Sabab ti leutik kuring ukur jeung Ki Dharma di munggang gunung nu jauh ka ditu ka dieu. Tapi pan ari anjeun mamang beda. Tengkung si cicing mencil siga kuring jeung Ki Dharma kitu. Pasti tiba heula oge amang mah geus ngumara pan atuh. Piraku teu apal ka Ki Banaspati. Nya memang. Salila ieu kuring geus ngumara. Ngan kuring indit jauh di Pajajaran gitu. Jah, kewe lah dongeng ngeunaan kuring mah. Leuwih hade ayeuna mah cik ayeuna caritakeun soal Ki Banaspati kumaha. Para walikom dangu. Senggah-senggah oge derak-dek eta Ginggi ngadongengkeun kumaha kaayaan Ki Banaspati. Yen Ki Banaspati teh geus jadi pajabat, malah dipakuan kapeto jadi muhara. Nya eta patugas anu purah narikan pajeg. Sajabati eta di wewengkon sagara herang mah Ki Banaspati teh dipercaya pisan ku kadagalan teh. Ngan aya hiji hal anu ngajadikeun Ginggi curiga soal Ki Banaspati. Nya kitu tamang Ki Banaspati teh. Ngan Ki Banaspati teh sok ngomong yen manehna satya satuhu kana amanat nu ditarima ti Ki Guru Dharma. Dina ya naon? Dina melaan rahayat gitu. Suga teh dina naon atuh. Suga teh dina bebesek atau dina lain maksudna dina melaan rahayat gitu tah. Tapi lamun dipikir-pikir naon nu dicita-citakeun teh asa jauh teuing mang. Jauh teuing kumaha? Heueuh ceuk manehna mah yeuh. Nu dimaksud merjuangkeun kepentingan rahayat teh ku cara ngawangun hiji kekuatan pikeun nurunkeun raja gitu. Nu kena bakal digantikeun ku manehna rajana teh. Kunaon atuh? Tadi dia pan tulisanna ge beberapa kali alisnya nampak berkerut, beberapa kali pula dahinya berngerenyit. Kitu aing teh keun nyerenyit ieu teh. Aduh aing dipetakeun segala. Ya atuh ameh sesuai jeung teksna, mimikna yo. Kumaha? Lain eta teh yo. Nu kitu teh ngaranna rek ngabaruntak atuh nu kitu mah. Ngabaruntak? Pemberontakan. Ngalawan pemerintahan anu sah teh ngaranna ngabaruntak atau pemberontakan gitu ge. Nu ngabaruntak mah sok digoreng ngaranna. Oh, sok sanajan pikeun kepentingan rakyat mang. Nya teuing atuh. Apan bisa jadi bener manehna bajoangkeun kepentingan rakyat. Ngan bisa jadi oge rakyat mah ngan saukur dijadikeun modal anu jadi paleleur maksud jeung tujuanana gitu. Oh, ngan saukur jadi alasan wungkul kitunya. Oh, nyak memang gitu anu ngecagkeun dongeng teh kieu euy. Aduh,
Rupina cag heula para warikom dangu ieu obrolan ginggi sareng kira gunanya. Anu kaditu ka dieu ieu tos bedarkeun guruna nyata Ki Dharma ayeuna bedarkeun kakas perguruanana ieu Ki Banaspati. Mung bade dugi ka mana ieu ngobrolna ieu mun asa panjang-panjang teuing ieu nya ngobrol teh ieu. Hayo we ngobrol. Ye, Naon atuh ieu keur ngopi yo euy, istirahat yo. rek ngobrol kumaha ngobrol hayo we ngobrolnya. Teuing atuh ku teksna we. Arek yo. Naon? Yo, teng-teng. Teng-teng. Ke amis yo. Kira-kira nutup heula yeuh. Kitu para warikom dangu urang petepang dangu deui dina carios salajengna. Sim kuring tekenat nganeda dihapuntennya wireh seueur kekirangan salang kalepatan dina midangkeun cariosna. Moh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa kalih tempat eta mamungkelarsan bae sanes keng ngahaja-haja. Urang patepang dangu deui dina carios salajengna oge konten anu bakal kasamper anu dipayun nyaeta car pondong sunnya. Bentang pesantren gitu. Bentang pesantren ya, bentang pesantren. Nyereskeun AFT. Mangga sim kuring hijamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakto.